Anu jualan tuh bapak. Nah ada uing mah teu nita. Heeh. Pamali. Naon pamali? Dalam di mah teu miwarang naik ka luhur. Heeh. Teteh biasana naon teteh sok. No, saya solawatan. Ambil jika nu lulus terus nyatu teu aja sarua jeung aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anu riung ngumpulung ieu patempatan mugia gamparan salira maparidan kacembaran kamuliaan. Ieu kampung mudah-mudahan diangkat darajatna kalaya ditebihkeun tina pirang-pirang balaina salira Gusti. Mudah-mudahan anu rengkak paripolah ieu manusia anu riung ngumpulung ieu patempatan mugia ditebihkeun tina pirang-pirang kanca balai anu baris tumiba dina ieu wewengkon. Amin. Mudah-mudahan anu aya di patempatan estuning sing luyu sinarem namina parung halang. Ari parung teh naon Bu? Parung teh naon? Apal teh? Sugan teh apal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Anu kapihatur kesana sahibul bait bagarsa ajengan dani anu kusim kuring dipika hormat kalayan dimuliakan Allah. Amin. Amin. Nari aja maneh hese ngadoakeun batur. Ari aja hayang didoakeun. Naha ai didoakeun hayang ai ngadoakeun batur embung. Bang munafik-munafikna eta jalma anu teu daek ngadoakeun batur. Maka jagat di yaumil kiamah eta jalma moal dikumpulkeun jeung para syuhada, para solihin. Naon sababiana eta jalma tara daek ngadoakeun batur ai dirina hayang didoakeun batur. Betul? Ibu mau masuk surga? Bapak mau masuk surga? Kalau mau masuk surga doakan orang lain, karena doa yang paling diijabah adalah doa yang tidak pernah diminta oleh orang lain, tetapi kita mendoakan orang lain. You understand? You understand? Of to you thoughts and that's the I love. Lain kaseri setengah artin teh sarua jeung aing. Lain ha. Urang doakan mudah-mudahan mantena dipaparinan kesehatan lahir sinareng batin. Mudah-mudahan ajangan deni salawasna dipelantayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Rizkina ku Allah digampilkeun. Kalayan rumah tanggana rutut raut sauyunan pala putra putrina ku Allah diangkat derajatna kalian soleh tur soleha. Amin.
kalayan mantena mudah-mudahan sing janten toladan kage urang sadayana kalayan mudah-mudahan anjeuna sapapaosna aya dina panangtayungan Allah. Muga bihatur ais pangapi ieu wewengkon Kampung Parunghalang RT sabaraha? RT 2 RW RT 2 RW 2. Alhamdulillah aya RT na mana teh mana naha ai darajat RT jika nu teu diliret pisan ku mata padahal eta RT teh darajat pang gede-gedena pang luhur-luhurna dibandingkeun jeung Presiden Soeharto, pang luhur-luhurna dibandingkeun jeung Presiden Joko laras. Naon sababna sing kuring nyebatkeun pang tinggi-tinggina sabab dina hitungan jelas Presiden Republik Indonesia nomor pertama presiden, kedua guber, katilu wali, bupa, kaopat camat, kalima, kagenep, katujuh percayaan teu ceuk uing. Jadi RTT nomor tuh matak di mana ketimbangsa ada masalah siapa yang paling pertama menghadapi masyarakat? Betul. Salah tidak? Adus. Jadi yang pertama menghadapi masyarakat itu siapa? RT. Maka derajat yang paling tertinggi adalah RW. Belum tentu dia bisa merasakan sakitnya masyarakat, bagaimana sakitnya seorang RT. Tapi kenapa RT senantiasa dipandang sebelah mata? Kenapa dirimu wahai masyarakat Parunghalang? Lain hahaha saya mikir cicing teh bisa nyarekan kuing dicarekan warga Parunghalang. Ketika ada bantuan siapa yang pertama kali dimarahin? Siapa yang pertama kali dicaci? Siapa yang paling dihina? Kapan RT mendapatkan kebahagiaan? Maka muliakanlah RT. Ketika ibu ayah nu ngantunkeun saha nu pangeulana di bejaan, aya anu gering saha nu di bejaan, aya anu pasea saha nu di bejaan, aya anu mabok saha nu di bejaan, aya anu hamil saha nu di bejaan. Nah sijikeun RT. Inilah begitu tanggung jawabnya RT. Ketika ada bantuan BLT siapa yang paling pertama dimarahin? Betul? Ayah Raskin datang RT dicarekan segala beak ku RT. Matak RT mah hirupna tina sajadah nepi ka haram. Biasa wae itu nyebut jadah tarik tingkah uling atuh. Betul kan? Maka hakikat pada malam ini marilah kita bersama-sama kita doakan para kiai, para ajengan, guru-guru urang sadaya anu aya di tempat-tempatan, mudah-mudahan marantena sing aya dina kaberkahan, amin. Aya dina kesehatan, amin. Ya Rabbal. Ibu salarasna basim kuring datang ka ieu tempatan teh lain dek cumarios dina luhureun panggung. Salarasna jadi kuring dongkap ka dieu teh saja silaturahim sinareng ajangan. Sim kuring teh ngarasa izin kumantuna naon sababna saanjeunna sakitu takdimna begitu hormatna ka sim kuring tidak bisa menghormati beliau. Malu cek
cicing tong nyingkah di balilahan. Insyaallah moalhu yuk urang bareng ngadoa jeung simkuring. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar. Insyaallah mudah-mudahan ku Allah diberikan bencana. Siap lanjut. Jadi pada prinsipnya simkuring dongkap ka dieu teh seja naon? Seja silaturah ngan simkuring piwarang ada duka pangersaan jangan Sofyan parantos dongkap teh acan. Teh acan ka mana heula? Di jalan uing anu jauh pangheulana datang. Ajengan Sofyan teh sebagian dari pengurus lembaga Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung. Ya, sekali ke teh naon teh teh. Tadi uing teh tanda tanya naon eta teh. Hah? Oh. Jadi wae hujan. Moal hujan, moal. Calik wae calik. Lanjut. Mari kita bersama-sama pada hari ini adalah pada malam nisfu Sya'ban, di mana semua hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ibadahnya, amal-amalan ketika dia 1 tahun ke belakang apa yang telah dilakukannya. Naon cenah? Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi pada itu malam Isra Mi'raj menyambut bulan suci Ramadan, tema silih asa, silih asi, silih asuh. Tah ieu teh perbuatan saha? Prabu Siliwa Ari Prabu teh naon? Raja. Ai Siliwangi teh naon? Pagawean. Naon anu digawekeun anak ku Prabu Siliwangi teh? Luyu sinareng tema pada malam ini. Silih asa, silih asih, silih asuh. Naon anu diumongku ku sifat Rahman jeung Rahim antara Allah. Kartos Meka Harti. Jadi urang sadaya kumpul di tempat-tempatan teh naon? Sejak neangan milari kadeudeuk ka nyaah Gusti. Hoyong dipika nyaah. Hoyong dipika cinta. Hoyong dipika deudeuh. Syarat lamun urang hayang dipika nyaah, hayang dipika deudeuh ku Allah, maka aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ara. Konsep paling utama dan paling baik adalah bagaimana kita menciptakan dan mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Konsepnya adalah bagaimana kita akan menghadapi di bulan Ramadan. Tak itu cek ningangtung kabeh. Pan genah dinya mah. Lain ka melong we kana beungeut uing. Ada yang aneh ya? Ibu melihat muka saya ada yang aneh nggak? Kenapa? Ibu jangan terlalu melihat muka saya terlalu berlebihan. Lain saya belakok. Benar kah? Bisibo cilaka mun geus bogoh kasin kuring. Moal apal randa, moal apal gunung-gunung. Parawan moal apal nini-nini ngan rata-rata anu bogo kain nini-nini mengeunah serius atau
Kembali karena tema tujuan pokok kehidupan urang sadaya dikumpulkan ku ajengan Deni dina ieu wengi naon sababna sejak milari kanyaah kadeudeung Gusti ti saha kadeudeung jeung kanyaah kadeudeung ti Allah teh Bu ti saha Hah sebelah kau mati. Jadi orang milari teh lain ti Gusti Allah da Allah mah geus Rahman jeung Rahim nyaahna dedeungan ulasan jeung asina ti saha atuh ayeuna urang neangan tah anu diteangan teh ti saha ti Ceu Ema ti Ceu Siti ti Ceu Euis lain seuri aya Euis aya mana Euis Euis nanya ke cuan ka diri kuring Euis nah habat jadi mau balik anu di titah cuana Euis hah awuran uing mual nitah di awuran ngan uing dek nitah jelema naik ka luhur panggung hah mau aing ini masakan ini aing teh bisi dorakas ya mun aya mau balik ini nitah ka panggungkeun eta aing masuk ngajadi tina hate Bu mun teh salah di ini teh geura diseurikeun sia doraka jeung seurikeun ini deuk di mana sifat ulas asih jeasna dedeuhanana sok sia aing bongan da Aya banser ho rowas aing sebagai banser. Jaga aing mah kudu dijaga lain mantong sorangan ini sorangan tah ieu sebagian penjaga ulama mata hargaan teh Aisyah banser teh barisan serba apakah mengawal untuk ulama saja untuk umat Islam saja tidak semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah sebagian dari pegawaian saha ban tah mata lamun aya nu nyebutkeun banser cenah naon ngajaga di naon di dangdutan mata lamun ngajaga dangdutan milu joget udah banser mah meunang kan lamun ajengan naon joget ka eta kacida betul lain hahaha ujeu tuh paeh we sia apa di tanah hujan saya teh oco kadenge wih ngomong tarik katingali kadenge ieu duit cek aing oge sabeda beungeut duiteun oh ada tuh beungeut duiteun oh balik kandaikeun bae lah ieu pareum oge heueuh lain hahaha si aing geus di luhur panggung kau aing da aing kadinya kitu meh kadenge Darul Al-Quran itu peringatan Islami kepadamu jadi wing kudu kadinya mong aing deket-deket yang awewe
Alhamdulillah. Ayo jadi terjadi turunnya. Ojo kadio. Kadio. Ayo deh kau. Ya orang bahas silih asa, silih asi, silih a. Tahu, aduh tahu ngasos. Jadi silih asa, silih asu teh pagawean saha? Ieu teh nu ngaranna disebut Prabu Siliwa. Ai Prabu Siliwangi teh lain naon? Lain ngageram blekok. Ieu mah sautak-sautik anu kasurupan lu. Wah, pamacan aja harimau. Lain Prabu Siliwangi teh naon pagawe? Pagawean teh ieu tah silih asa, silih asi, silih a. Jadi ojo jeung ojo teh kudu dadeuhan lain jeung tetangga silih cegekan teh. Tetangga teu boga naon teu boga beas lain disengsarikeun. Bere lamun ojo teu boga duit. Nya apal badinya mah. Mahal beas. Ceuk saha mahal teh. Mahal teh ku sabab Allah do. Dalamun aya duit mah moal mah. Mahal mata tong nongtong ngaramekeun masalah beas mahal beas mahal. Kumaha lamun mahal jeung eueuh duit teh. Fa in ta'antana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna 'adzabi. Lamun urang teu daek syukuran naon anu geus dibikeun ku Allah, maka tibalah adab keur urang sadaya. Mata kuy macan pernah ngomongkeun beas mahal, minyak mahal. Naon sababna? Sieun munafik jeung Allah. Lamun ayeuna rumasa ieu minyak mahal, beas mahal, gancang pasrah sumerah diri kanu kawasa, sumujud kanu agung. Tah eta nu ngaranna silih asa silih asuh, maka Allah teu ngikeun rahmatna ka urang sadaya. Kadenge. Geuleuh aing atuh teh. Bus wae dadaskeun tarang urang dina amparan sajadah kumaha ka makola darso abad dina amparan sajadah abdi sujud pasrah Gusti masa lamun kuat mah nyalakeun sadaya-daya. Lain wur-wur sakit blekok, lain nyepan, eta teh lain nyepan. Daya deui, daya deui, mung Allah Pangeran pasrah sumujud kanu kagungan Gusti naon ieu teh beas sebut mahal-mahal teuing lain abdi teu nampi kana qadar jeung takdir ti salira Gusti lain abdi teu nampi ka nyaah ka deudeuh ti salira Gusti abdi teh lain teu mampu lain teu hayang mere beas rumasa beas teh mahal cik Gusti da abdi teh rumasa kaayang teh sakieu-kieuna Gusti kumaha ieu pagawean abdi teh sakieu-kieuna ai kahayang mah jiga cara batur Gusti izin abdi kudu barang penta ka batur naon sababna lamun urang hirup nanggolkeun ka batur nanggolkeun ka manusia maka urang baris ngarandapan kanya betul coba balikeun kana boga silih asa silih asi silih asuh mata teu kumaha urang hirup di alam dunia teu rugi
urang mah hirupna tara daek ngadeukeutan Gusti. Tara daek ngadeukeutan Gusti. Sok deketin atuh Allah teh. Bagaimana dekatnya kita dengan suami kita? Ya. Kayak tadi kata Ustaz, ajengan siapa? Darul Alfiah dari mana itu? Dari Bogor. Ya. Dari Bogor. Betul. Ini dari Bogor apa dari Rancaekek? Aku tidak tahu soalnya ini. Betul. Kalau mau balik Jawa Barat insya Allah kenal dengan saya. Ya. Oh Gusti Allah. Ente pada kenalan heula dia teh. Maka konsepnya ibu semua, ketika kita mendapat berbagai rintangan dan tantangan, kapusing karya gerak gancang pasrahkan diri orang jeung Allah. Sok atuh hatena ala didiklah hadirkeun Allah dina hate urang teh hadirkeun ceu. Kumaha carana urang deukeut kana jadi salaki, pan urang lamun ka salaki deukeut deus jeung salaki, pan gablek duit teh dibikeun kabeh ka salaki teh. Betul? Ayeuna ibu lamun minta ka salaki lamun nyaah bahasana ngeunah tumanina salaki kumaha raos moal masihkeun acis. Da kumaha ieu mah ka salaki ngagelowanana. Si blokokno. Jadi orang dia mah kasih kita nyebut teh manehna. Hade teruskeun. Balik ti dieu jeroan menjadi salaki manehna. Teruskeun. Ceuk saha bedakeun ceuk Haji Tata ka salaki nyebutkeun manehna. Ceuk saha Haji Tata. Lebar siah neraka lega keneh. Urangnya ke salaki teh kumaha dedehan ulasan asian datang salaki sadiakeun caina mata pinter panitia pang jago-jagona aing datang dibere cai su naon sababna datang peuting mah lain waktuna ngopi tapi waktuna biasa nu monyong nyusuna dengan Sofian geus dongkap itu jajan asa ti tadi acan kene da uing mah lain bagian ceramah uing mah karunya pangarsa ajengan ini kudu ngamplopan tapi alhamdulillah insyaallah uing mah ridho ikhlas ka ajengan ini ya uihan tujuanna dina Isra Sinareng Mi'raj teh naon keur maresihan mayunan Ramadan pan tadi ibu urang teh dina wengi ieu teh wengi nisfu Saban di mana amal ibu sadayana ku Allah dianturkeun ku saku malaikat dianturkeun ka luhur sabda teh ece keur diuk ieu kecuak diruas begitu ibu diangkat ka eta amal-amalan kabeneran ibu teh keur ngajerdaw kieu. Oh, itu tengah cuma ke bahasa Jerman saya tahu cak. Dan cek kurang parung halama ke naon, kercalik. Ya, sok teangan kanya asal laki, lamun hayang dipikanya aku salah. Mata dia tak kuping kusim puring sok gerak gancang sing dada satarang salaki. Kumaha bieu teh cenah? Nah, mah. Ya, kasalaki teh rawel beheung salaki. Dengkek wace. Paeh sakalian. Dengkek dah salaki teh. Lap. Rawel ku kenca deui. Hah? Oh eta resepna euceung ngarawel naon? Kanjut. Pamit euy. Rawel tah geus kitu teh. Pan
pandek milarian silih asah silih asih silih asuh aing mah dekaji ieu we pokona mah Wabi ayyi ala rabbikuma tukadziban wabi ayyi ala rabbikuma nikmat apa yang kau dustakan ketika kokon urang ngarawel salaki da eta kana duit wae atuh mata pantes dek pasea wae jeung salaki teu boga duit manyon bener hirup di dunia teh ku duit oh teu hirup bener ajengan Deni awewe mah tempat ngahudangkeun jeung maehkeun ieu kumaha ieu konsep ieu silih asa silih asih silih asuh teh ieu nikmat naon atuh nu rek didustakeun ku urang ceuk tingali tetangga urang baraya urang dina zaman ayeuna ojo ayeuna bisa diuk cakak hahaha tingali dulur urang tetangga urang boroah hayang bisa hahaha leres mikiran hirupna wae di rumah sakit pan eta teh beurang penting duk non suku dijeun hulu dijeun suku teh keur naon melaan duit nah eta duit ngajamin sateu ca pan anu diteangan beurang jeung penting teh duit nah geus duit geus aya dipake ka rumah sakit apakah dengan duit segala sesuatu kita duit nah dari eueuh cek kadi mumpung dongkap ajengan Sofyan eueuh hayang nu beureum dieu sok sanoa nikah hareup entong nini aturan saleutik atuh rada meusan kitu tah rada nyoy-nyoyan kitu tah lain hahaha tuh kemana wae tuh pikiran teh ayo pausat nu turun aing mikna atuh di dia duh aing Gusti nu agung ya Allah ya Robbi iya waktunya soalnya uing mah dek silaturahim tadi kan cek MC naon sapatah dua patah setebel kok dari dek kita ngaji bejaan lagi lamun aya ajengan Sofyan buruk gitunya sok ka dieu atuh rek aya di sawer mah ka dieu bapak turun ibu resep dihanap sok sakali-kali mah di luhur atuh bareng ayo eta ku bapak kahandap ayo kita bahas ini cinta loh ini permasalahannya cinta ya ini kan silih asa silih asih itu adalah bentuk dari kasih dari cinta itu arti bahasa Indonesia iya macet bahasa Sunda antep gue sih kan nangtung dan tugas target di tangan nangtung oh iya tuh nyat data seri tuh usik kemalik
cetar plutat polotot. Ya. Kumpul. Sini. Saya minta ada yang pakai kacamata naik ke atas. Oh, teteh hayat tuh teteh kadieu teh. Kadieu teh. Wing nih kan anu kurudungna naon itu teh. Tah anu deket kaca eta tah. Kurudung hideung tong diomekeun keun badan yang solke. Da geus goreng batu mah goreng we atuh. Teh kadieu teh. Heeh, teteh kadieu. Kadieu teh. Heeh, teteh wing wanita teh ka teteh. Wing mah dek sodaqoh ye. Lain kan umur ada ningali nunjuk na atuh. Sok atuh nini ka dieu saurang duaan ka dieu. Si Ece. Sok ieu waktosna abdi mah da moal alami ayeuna ge ti dieu teh soal persiapan abdi enjing-enjing kedah terus aya di Purwakarta. Mari lo bariwah teh ayo. Sok mah. Adieu. Saya enggak teteh suka di bawah. Hujan teteh di sana mah mending di atas. Ini riweuh ih kami. Ka belah dia aja. Nomor WA, ai cenah nomor WA wae. Itu ke sebelah sana. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Lagi ke bawah dari Japati aing teh. Aing jadi rada lila ieu teh ajangan Dani kumaha ieu teh. Ajangan Sofyan, aya teh ajan. Iya, wing sholat keur live ieu teh. Lihat. Di dia tuh kamu. Naik. Iker live sholat. Live. Pak Kapolda itu ada di situ tadi lihat saya. Ibu biasa we tuh nih menggetar. Nah, aing malah kana garedeku ibu daripada ku ieu. Ibu saja dengan teh Bu. Heuh eta di kaluhurkeun tah. Ibu Dede. Dede. Di paling manten rorompok. Iya di paling dia. Paling mana? Mana? Itu paling dia di Pangkar. Aing teu percaya ka orang Sunda teh. Orang Sunda manaon? Paling di Pangkar. Pangkaran Pak Ustad. Oh, pangkaran Pak Ustad. Oh. Yuswa sabaraha tahun? Sepuh 40 genap. Aing sugan teh nyebutkeun 40 genep, sugan teh 52 gitu. Oh 40 genep. Ya, 40 genep. Geuningan masih kene ngora tibatan aing. Sabaraha incu? 3. Ari pelebah incuna mah sarua 3. Ngan pelebah umur kolotan aing mah geus 50 hiji. Percaya? Itu geus kolot ieu teh.
Oh acan. Tanya itu atuh. Teh. Bade naon kalau hur? Anu jualan itu Bapak. Nah, ada wi mah teu nita. Heeh. Pamali. Naon pamali? Da di mah teu miwarang naik ka luhur. Heeh. Teteh biasana naon teteh? No, saya solawatan. Hah? Guru TK? Oh, teteh guru TK? Nomor WA sabaraha? Bentar. Ada yang salah? Enggak, saya mau nanya, apakah ada yang salah? Kenapa lu? Gua, lu, saya nanya ke dia nomor handphone, barangkali mau diajak kerjasama dengan saya. Kenapa? Karena saya punya travel haji dan umroh, makanya dia mau diajak kerjasama. Wow. Baru sekarang. Oh, gitu. Cakepan Ustaz Sofyan, cakepan Haji Tata. Jujur. Ustaz Sofyan, mantap. Genut. Hah? Genut. Ustaz Sofyan gendut, ganteng. Wow. Iya. Hei. Unsur lima. Oh gitu. Cepes. Baringan kosan itu, da abdi mah ngabasa kita di atas. Silih asa, silih asi, silih. Tah, urang teh jeung sasama teh kudu silih deudeuhan bulasan asihan. Artos. Jadi jeung tatangga teh ulah silih cegeh. Kan utara salat ulah ngewa. Kan utara puasa ulah deureu. Kan tatangga anu tara daek ka majlis taklim ulah daek nge. Tah kitu. Nah, dari ibu. Saya paling tidak suka kalau kita orang yang tidak sholat kita marahin. Ada orang yang tidak pernah ke majelis ilmu kita marah. Apakah surga itu untuk kita? Apakah yang tidak merasakan sholat akan masuk surga? Yang tidak sholat masuk surga? Atau masuk neraka? Cek saha? Mana dalilnya? Teh, cok kayaknya ho. Kasok bongan nyebutkeun kasuk ka neraka, meni asa aing teh kasuk ka surga we. Ayo. Teh, di depan teh. Teh jangan mundur-mundur teh. Tenang aja pokoknya. Lama di sini? Enggak, aku sebentar lagi pulang kok. Pokoknya Ustaz Sofyan. Oh ya duduk aja tuh. Teh. Tadi yang pertama nerangkan masalah apa? Aing mana aja ke anu pertama nerangkeun naon? Asal sudah. Itunya teh angkat ke atas. Biasakan dan belajar pegang mic untuk sementara ini. Menerangkan Isra Mi'raj. Terus menyambut tahun bulan Ramadan. Terus nah jadi karena siliwang. Iya mah anu tadi mau balik anu pertama. Sok. Baik, ya sok. Lamun uih ka bumi. Saur Pak Ustad naon ya tadi teh? Pokoknya eta we lah teu lila gitu. Gitu. Mang Darul. Sok. Bapak Ustad Darul. Cek terus Rada sieun aing. ngengengenga. Naon eta teh? Teu lain beda meng naon teh. Oh gitu.
Sok kabeh teh cenah naon cenah. Cangkeul mah cangkeul. Tunduk mah tunduk. Terus Tapi mah sakeun kasieun ku alo. itu gitu dah. Cangkel mah cangkel, tunduk mah tunduk. Tapi mah panser ge milu. Cangkeul. Tatapan matamu sangat menggoda diriku. Asik. Makasih. Jangan engkau jatuhkan hatiku di dalam hatimu. Jadi konsepna kebahagiaan dunia teh lain diukur ku naon tapi aing Gusti kana duit deui. Jadi kebahagiaan dunia teh diukur ku hate. Salah deui aing. Balikan deui. Hiji. Atos. Aku udah rancangannya rumah. Bukan. Oh, guys. Ini dicarekan ya. Besok atuh. Ayo, balikan deui naon tadi teh? Cangkeul mah cangkeul. Kemana wae deh. Anu selawatan dulu atuh lah. Sok naon nu bisa aja. Salam ala Mustafa dari Makom. Nabi makieu atuh. Teh kali dia teh. Sok atuh. Salatu minallah wa alfa salam ala Mustafa man saritil maqam. Cing ulah peda-peda boga oh. Mari jelas. Saritil. Teuing eta sugan. Apa mustamina Ustad Sopian kena. Well. Sok atuh naon jeung nguruskeun ka uing. Stres kan. Oh, atau sakit wae biasana. Teh sok, bere naon? Biasana naon? Iya sok. Hah? Gempur kunaon? Kapan kabelah dia? Si ibu lagi punya anak. Teh kali dia teh. Coba lihat. Lirik ke kanan dan lirik ke kiri. Oh, dari ibu. Ibu kunaon? Ibu kunaon? Tuh. Hari ibu kunaon? Aing teu tanggung jawab lamun kieu ini dia. Aing teu buka buku. Saya nanya ke jamaah, tataplah ke depan dan lirik ke kanan dan lirik ke kiri. Nah, aing salah.
Jadi salah perasaan ho. Nya. So, ibu coba lihat ke depan. Orang masihan. Oh, tisu. Cek teh. Halo naon, wae bola kumaha teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Hei! Istighfar. Nyebut. Wihan deui. Sok wihan deui. Tadena kehujanan tuh dirinya tuh. Ada kamera di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Lambaikan tangan Anda jika Anda sudah tidak. Oke, wihan deui. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Atos disada atos ada mas. Nanya kau ini jawab ku ibu. Allahumma barik lana Fi Rajab wa Sya'ban sadayana ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. sadayan Allahumma Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana dona ighfir lana dhunubana. Nun Gusti Pangeran abdi nu ngadamel diri abdi mugi Gusti ngampura kana dosa diri abdi ya Rabbi bil Mustafa balighna qasidana waghfir lana ma mada wasi'a wa karam. Aing si ibu amit-amit diajak sholawatan ulah peda-peda cek ajengan Deni nu datang ke majelis ilmu ku ngajedong nage geus dihampura dosa ngajedong oge di majelis ilmu mah menang paha diistimewakeun ku Gusti matak jiga naon jiga hap-hap ge jiga tiga lau kasaatan. Ibu salawat nu apal naon? Nu apal naon, Bu? Buru ya jangan Sofyan dek datang. Macet. Oh, macet. Tadi kembali itu baca bu jangan ngomong bansel. Aing nih.
Deng, Yuswa seberapa tahun ini? 19 dari Iya lah, aing mah 50.000 sawang mah. Bila kamu di sisiku, hati rasa. Jangan, tolong. Ayo, ayo. Baru kami lagi tutupkan. Mana, sambil-sambil. Waalaikumsalam. alah hujan itu rumah. Apa? Oh iya. Kade kan? Masuk kemana karena besok Bisi murah. nyasok yang ke bawah itu. Pun kemana ada ini gusti mau. Ais cok pangaiskeun. Aing. Eta kade ngait. Aing gusti mah aku ya Allah. Ayo we sakedap deui na aing tung nama sajam leuwih we yo. Aing lamun ajengan ini aing hayang da. Balik deh kana ngaji geus aya kene nu daek naik. Cicing aing loba kene duit mah bisa pajarkeun datang ka dieu rek minta duit ka ajengan ini. Ini naik ke acan cita itu. Jadi hakikatna urang mi eling rojab teh naon pikeun ngabersihan hate urang anu pancaluk jeung teu eceugna naon ngabogaan sifat kana naon sirik ece. Mata Kangjeng Rasul diangkat ku Allah Subhanahu wa taala diisrokeun jeung dimirajkeun teh sateacana dibersihan hate urang ta urang oge dina penting ieu sateacan ieu buku laporan pertanggungjawaban ece nalika hirup di dunia dibikeun ka Allah dina penting ieu ibu bapa sadayana marsihan hat betul laras teh mata sing baja ibu dongkap ka dieu mah ibu teh orang yang teristimewa Bu. Kenapa belum tentu orang lain bisa hadir di tempat ini, apalagi ini di tempat yang Allah mulia, di tempat majelis ilmu kartos gitu we. Landasanana naon ku sifat bismillahirrahmanirrahim anu ngagaduhan ulas jeung asina Allah pikeun saha pikeun hambana saha hambana teh mudah-mudahan urang sing kasebut janten jalmi anu la'allakum tattaqun jalmi anu takwa salawasna ka Gusti anu rumasa dirina ngabogaan pertanggungjawaban jeung Gusti sateacan ieu alam dunya ku Allah dirampakeun sateacan ieu gunung dihancurkeun yuk urang babakalan pikiwari busik urang naon maut dongkap ka urang sadaya deuk mawa naon urang payuneun Allah leres urang tatan-tatan ibu sadayana boh pilih urang sadayana maut sauih ti dieu pan teu apal Bu leres apal moal ibu pi maoteun apal teu bapa yen ayeuna pi maoteun lamun bapa jeung ibu geus teu apal kana pamaoteun maka sok ti ayeuna tatan-tatan bisik Ijroil datang ngajemput urang di mana Ijroil datang urang geus boga sautak saeutik naon amal pikeun sampeureun jaga urang di yaumil kiamat kunaon ku sifat anu diwengku ku la ilaha illallah la ilaha
Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Tidinya diwangku ku kalimat tauhid, maka Ijrail datang misakeun ruh jeung jasad urang sadaya. Kaayaan urang keur eling jeung Gusti, eling jeung Gusti.